Pak, nggak usah. Iya, minta duit Pak. Yang mana minta duit berarti siapa perlu pakai teboga? Kalau pegawai atuh, Usaha cek ini kira. bisnis yuk, ngajar bisnis. Bisnis naon bapak mau eueuh duit nage teboga. Supaya cepet ge. Bisnis naon maneh? Lah, naon nu aya kirim peuli. Dia jadikeun. Heeh. Sok ge balik modal mah digantian deui. Tah, bener rek usaha mah ya 150. 150. Karena naonnya pas 150? Kana naon we maneh naon bisnis naon? Melian sampo meunang mah. Melian sampul mau bisi erek mau alah heula, pancer heula ke geus dijual. Eta waras Pak pake pelancar manjung usaha daripada lunang-lunung we mah. Nya. Nah, atuh lah. Sugan. Aya pitu itu nya. Nuhun Pak. Heeh. Sampai gagah kieu. Jok, Heuy, nah keur naon, Jok? bobaturan aing boga manuk kieu yo. Cing meuli gagah ku aing dibeulingan mau dijual cenah. Teu karena menang meuli aing oge cenah. Halus euy. Buek lain. Heueuh buuk tapi anu panghalusan ieu mah. Cing badag. Butuh, Jok. Butuh mun aya mah ku aing dibawa ulin tuna di jiga silim bani. Aing jiga heulang ieu mah euy. Ya, halusnya. Butuh sabaraha hiji, Jok? Nawaran maneh. Penawaran bisi urang bisi meunang. Lah hiji we aing ah. Hiji. Hiji. Heuh atuh pangayangankeun mana nyalselin. Mahal meureun nya kitu mah. Mantep. Tuh inge bobaturan orang macam menang 2 juta kamari mun 2 juta. Oh, nganu geus alus, geus gede, geus apet nih. Oh, Dibawa ulin tarasap euy. nya. Di foto-foto jeung batur ge aing ka kita euy. Tapi nomornya nanya ih. Tuh atuh Jok, engke lah lamun aing boga mah di kontaknya. Bejaannya? Heeh, Bang. Alhamdulillah, anjing menang manuk goblok. Gagah kieu coba jangkung. Na manuk naon ieu aing karek neuli ieu mah Jol aya ngagoler weh. Tinggalkeun ieu mah anjing ku indungna ditinggalkeun nyopo pegatan ieu teh. Bapak jeung indungna. Ieu meureunnan korban perceraian kedua orang tua teh nu kieu. Broken home ieu. Deng, heueuh sing sabar we manehnya Jang. Jang apa awewe gitu ya? Ding. Anjing, Gagah teh sal. manuk naon ieu, Ding? Nyao aing ge pamanggih teu lebak. Aing sieun heula lagi, Ding. Ah, sieun naon sieun atuh. Yo, Sal, ieu teh korban perceraian kedua orang tua, Sal. Jadi anakna teh terlantar Jika juga manuk nu ku si Ajo tadi tembongkeun ieu ngan anakna kene sigana teh. Anjing. Yo, di duit. Deng, heueuh sing sabar we nya maneh euy. Ieu teh tepegatan indung bapana, Ding. Jigana ieu teh, ieu korban. Heuh, kitu teh bapak jeung indungna papisah. Jadi weh kieu ieu anakna terlantar. Kapanggih we ku aing tadi. Dihandap. Alti mana siapa pepegatan? Kemarenan dibawa atuh ku indungna. Lain, aing pernah ngadenge, Ding. Cek aki aing manuk ieu teh. Ngadenge naon atuh? Ulah diingu, Ding, asana teh nu kieu mah euy. Manuk jurig. Manuk jurig kumaha cungor? Depan ieu kadeuleu ku sia. Meureun mun jurig mah ieu moal kadeuleu. Pan heuh kayak burung hantu ieu teh. Bahasa Sunda nama manuk jurig. Nu kieu mah ulah diingu ih. Wah, cek saha sia. Ih, sia mah yo. Aki aing ge ngingu nu kieu. Teu lila, dombana leungit. Nah, jadi kana domba sal. Mawa apes Ding nu kieu mah ih. Mending tuna deui cek aing mah moal waras sia nah. Manuk kieu dibawa sia mah. Duh, kira aku. Tapi heueuh ke tangsal euy. Soalna aing karek nempo ieu mah manuk teh kieu. Pan heueuh ket. Ih, sia mah main bawa wae sia mah. Depan tadi nama lumayan kitu ek dijual ku aing teh. Jual. Heueuh sugan we payu atuh. Nah yang sabaraha kitu, Ding? Lah, aing da asal mahijang meuli udud we. Sabaraha? Ya bae atuh 50 ge. Nu pamanggih ieu mah. Dah. Iya. Nah, hadah geuninganan. 30 lah. Lah, nasiak lah kan nawar. Pancen ulah diingu. Atuh pan aing mah karunya we ka maneh bisa teu boga udud pisan, Ding. Aing mere hitung-hitung mere ku aing dilepaskeun. Embung 30 mah. Mending keneh dianterkeun deui ku aing ka Lebak. Mun gocap mah heug. Ih, ku aing we Ding ngalepaskeun, Ding. Ku maneh? Ku aing ngalepaskeun.
Ieu mah lain meuli aing mah da mau diurus manuk lagi. Wang lepaskeun ku aing, ieu mah hitung-hitung mere we aing ka maneh karunya bisi eueuh keur ngarokok ya. Ya, Nah 30 aing mah mere oding nah ai sia. tak atuh nu eta teh dikeun. Aduh, sia. Aing mah mere eta mah manuk geus dilepaskeun ku aing mah diingo. Ih, sia. Ai deui kehed mun meunang manuk kieu ka aing keun. Nya, Kemanekeun? heeh, ke ku aing lepaskeun na. Heuh, Heeh. nuhun atuh nya, Ding. Wang lepaskeunna di belah ditu tuh ame teu beunang di ku jalma. Karepna teuing cumur. Ek diingu ek dijual. Ek dikuku mah ge karepna teuing aing geus urusan lah. Nu penting mah aing ayeuna bisa meuli udud anjing ka warung heula aing. Jok. Jok. Ya. Manuk kieu lain, Jok. Si mau naon ieu ya? Ya mau naon sih mah manuk lu tadi cek maneh. Nah, ieu mah kieu geuningan. Deuleu bentukna pan sarua, Jok. Anak-anak keneh we meureun ieu teh. Tuh, Heuh gitu. heueuh sarua. Tapan lopek gitu banget gitu. Si orang maling di mana sal? Menang maling sih mah caliwara menang meuli. Nang meuli. Menang meuli aing. Bebelaan. Padahal maneh butuh cenah. Dibeli we ku aing. Menang meuli sabaraha sal? Teu menang meuli 700, Jok. 200. Heueuh, Nah, murah euy pada anak-anak gitu. kok pada anak-anak keneh. Tapi nu botoran aja teh ngingkun ti anak cenah euy. Nya heueuh dah hayang lindek mah kudu ti anak. Mun geus gede mah keng karabagan galak. Rek dijual yeuh. Heeh, pancana butuh. Heeh. Heeh, sok tah. Wani sabaraha aing? 500 lah. Sama cenah 700 murah nah nawar 500 atuh. Kok 500 mah lebih murah. Rek moal geus jual we 500, bisi paeh di sia mah. Mun edan sia mah aing menang meuli 700 ku sia ditawar 500. Takor atuh. Aing ngerasa pisan. Entop atuh. Geus diluwihan ku aing 50. 750. Najis teh. Hitung-hitung buru mak mawawe ka dieu atuh nganterkeun. Allah batian aing aku mah. Sabaraha tuh? 1000 kop. Anjing. Nu gedesan batina. Nah, atuh pan. Langka ieu mah. 800 deal. 800 lah. Ayeuna. Ah, aing moal aing kalau ka batu. Heuh, Gas. Capek ku dibawa tawar-tawar mah. Sok atuh. Nah, saya teuing. Sok, buru. Apal aing geus teu buka cash. Sok. 800. Heeh. Tah, Aya. aya siap, Jok. Oke lah kurung nama gimana nya? Heeh. Nuhun pisan pokona mah. Heeh, nuhun. Sing sehat manukna heeh. Heeh. Kade paraban, lindek. Ieu lamun geus gedena ti anak kieu mah. Teu mau parab namanya? Parabna mah eta geus eta geus pinu tah. Saeuh tiket. Tah, geus. Nuhun, Jok. Heeh. Heuh aing ge boga ku aing telepon aing botoran aing. Halo. Ya. Tah, aing boga anakna. Heueuh, sarua isukan wang angon lah. Heuh, ku aing gedean heula. Ek di paraban heula heuh. Dah, paraban heula. Bisi paeh. Wih, keren wih. Mam. Makan sayang, biar cepet gede. Kita main kalau udah gede mah. Jok. Kemana sih Salna? Balik. Si anjing cenah ek dilepaskeun nah ka dibawa ka dieu. Dilepaskeun. Heeh. Kok blogi mau manuk langka dilepaskeun? Nah manuk langka kumaha manuk jurig cenah. Ke burung hantu teh ngaran unggul bukan berarti hantu kehet ngan jenisna nu alus. Sia usan Ai kanyaho. si Sal ka mana? Balik pan ku aing dibeli. Kerulin meureun. 800 ku aing dibeli tah. Dibeli. Dibeli ngomongna menang beli 700 cenah ku aing tambahan 100 ganti dibikeun. Kayak ngomong sejuta wae. Mam. Kita kue darding itu tadi nih. Dibeli sabaraha, Jok? 800. Mam. Anjing. Sia datang ruari si aku aing keur dipablis teu gading. Teu daekeun dahar sieun ku sia. Ieu menang manggih aing, Cok. Terus Dibeli ku si Isal. Aing lain ek meuli ieu mah cenah. Terus? Ku aing ieu ek mere maneh cenah jang meuli udud. Heeh. Manuk ek dilepaskeun deui. Sabaraha mere duitna?
37.000. Aduh, siapa katipu aja? Siapa aing ngejual 800. Kalau siapa? Sisa ka mana? Balik ngomong main ulin sih lah. Masuk ke loba duit atau orang gede bati. Na manuk naon nu kieu, Jok? Namanya mahal pisan. Nyawa-nawan jenis nama mangan. Sarojing nu baturan aing gitu teh. Baturan aing balik 3 juta ding sih mah. Mangus gede itu mah. Hibur tunal dulu. Gagah anjing juga limbad. Awet hayang di paroton ding. Ah, siapa bodoh. Anjing. Bener, Jok. Benar ganeng sih ya lo tedekeun barang hakan manuk aing nak. Keren itu balik lah. Anjing. Makan. Anjing. Si Isa haram jadah. Goblok. Nyebutkeun ka aing burung hantu, burung zuri. Eta manuk pangkat cenah manuk mahal, goblok. Cal! Dia cungur. Cal!